Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang bara cakra di mana welinggihna, wilujeng patepang dangu di sareng pidangan dongeng Sunda Doraduri anu ngabantu judul Sinangling Asih Sumanding, hasil karya pun guru pun lancek Doraduri nyaeta Kang Iyat R anu sabandinten ngabagiakeun bara cakra ku hasil karyana ya. Dina judul Sinangling Asih Sumanding, mudah-mudahan sasireun sabeunyireun dina naon teh naskah atanapi dina carita alur carita ieu aya canakeun kitu nya, aya mangpaatna kanggo urang sadaya. Anu saena saur kidungeng kapungkur mah urang canat ya. Atuh nu awonna urang jantenkeun eunteng ulah duikeun ka dipi lampah ku urang. Namina oge hal-hal anu teu aya mangpaatna kitu bara cakra. Kasan padayat oge ti ledeng alhamdulillah manco kitu nya ti anjing mula alhamdulillah. Salah sawios penggemar Doraduri oge anu linggih di ledeng kitu teh nya mohon anu deungeut ieu teh sengse divaksin. Oge simkuring ti anjing mula ya. Siarana ti Tabu 10 ya. Sama Ope Capruk, Mang Nano, BBBK, aya Mang Aday, aya Randy Black, aya Mang Oding, aya reng-rengan ti kacang kulit tua kelinci gitu bara cakra masih keneh ngabagiakeun bara cakra terutama masyarakat anu divaksin di Amazing Act gitu bara cakra ya di wewengkon Setiabudi. Supados nyangklong tingkana waktu bara cakra sumangga urang sami-sami Bandungan deui kumaha jucungna ieu carios nyangakeun Sinangling Asih Sumanding geber bray. Nyangakeun Sinangling Asih Sumanding geber bray. Ambarawa si kulit besi jeung kidongala katutun iwalini jeung untari pada gajeng hok kargeteun sabab anu tadina kumaranehna opatan dianggap Saraswati teh bener we catang bobo geuningan anu digolirkeun ku Ambarawa teh deleh sing bener ku silaing opatan anu kieu batu dianggap si Saraswati sing bener we atuh silaing teh silaing opatan geus disamarekeun panenyo ku kakuatan gaib sia. Anu matak silaing opatan keukeuh boga anggapan ieu catang bobo teh si Saraswati. Ai sini. Ku dewe geus dibuyarkeun kakuatan gaib anu nyamarkeun panenyo silaing opatan sia. Kumaha geus sidik ayeuna mah kadirehna ku silaing rawa. Ambarawa teu wanian bantrok paneuteup jeung Ki Buyut ireng. Acong-acongan nyembah sababaraha kali bari nyarita semua anu ngageleter sorana lantaran ngarasa era jeung sieun ku Ki Buyut ireng terus nibankeun hukuman ka dirina. Sadaya-daya pangapunten pangarsanu agung. Rawa rumaos kasamaran panenyo pangarsanu agung. Rawa bener-bener belegug bodoh sareng koplok we. Catang bobo dibawa dibanggul dianggap Saraswati. Aduh, hapunten pangarsanu agung hapunten rawa kitu di anu sanesna henteu nyangki bakal kieu kajantanana pangarsanu agung kidonga lagi harita milu nyambungan kana caritanana Ambarawa si kulit besi. Aduh, hapunten pangarsanu agung. Kula ge rumaos aya dina pangaruh kakuatan gaib anu nyamarkeun kana paningal. Ari manawi teh sanes kieu kaayana na pangarsanu agung. Rumaos kula aya dina kalepatan pangarsa. Nini Walini jeung Untarima taya anu cumarita. Anu jelas ku ayana eta kajadian ke Nini Walini mah bisa ngabandungan kumaha kakuatan elmuna Ki Buyut ireng anu ngan saukur ku dampal leungeun katuhuna dina kakuatan tenggelan jarak jauh karena catang bobo nu dianggap Saraswati teh ngadadak jadi sirna kakuatan gaib anu nyamarkeun panenjok marahna opatan.
kakareku kejadian seperti kitu geus bisa kaukur ku nini walini tahapan ajen pangarti anu kacangking ku kidut ireng bari ngabagikeun paneutupna ka Ambarawa jeung Kidongala katut nini walini jeung Untari harita kidut ireng nyarita di Barung jeung Seri. Dewek ngarti silaing opatan teu salah euy. Anu jelas kakuatan gaib anu geus nyamarkeun paneos silaing opatan lain kakuatan gaib anu recehan euy. Dewek sorangan can bisa mastikeun saha makhluk gaib anu geus nulungan ka si Saraswati. Silaing opatan memang moal mampu ngalawan kakuatan gaibna euy. Tapi kayaanku dewek geus bisa dipulihkeun. Meungeus teu kudu terus dibahaskeun eta masalah mah euy. Sabab isuk page-toge si Saraswati mah bisa dipastikeun bakal bisa kapimili ku dewek euy. Ayeuna mah coba jelaskeun ku Silaing Donggala. Ngeunaan ieu si Walini jeung si Untari teh kumaha euy? Ki Donggala harita terus ngajelaskeun ngeunaan anu jadi sabab marga lantaran pangna nini Walini jeung Untari milu bareng ka Banjarwulu terus madep ka Kibuyut Ireng. Sagarupana harita dicaritakeun ku Ki Donggala. Harita Kibuyut Ireng jeung Manggali katu Cengkai milu ngabandungan kalawan pinuh perhatian kana pedaran caritana Ki Donggala. Sanggeusna ngarasa cukup mereka teranganana harita Ki Donggala terus mungkas guaran caritanana. Tajanten kitu pangarsanu agung anu mawi ayeuna ngiring madap ka salia pangarsanu agung janten tiwangkid ayeuna tos jelas ieu nini Walini sareng Untari muridna teh saja ngagabungkeun diri ka pihak urang pangarsanu agung. Aya alus na Silaing Walini jeung Untari murid Silaing euy. Bisa nangtukeun sikap pikeun ngabandungan diri anu teh ngagabungkeun diri ka dewek. Coba ayeuna Silaing ngomong heula secara langsung ka dewek Walini. Dini Walini si jarum racun da puguh geus dibejaan ngeunaan kamampuan ilmu silata Ki Buyut Ireng. Teu matak aneh mun Nini Walini jeung Untari ge kudu bisa ngaluyukeun diri jeung kaayaan. Dina sikepna anu hormat harita Nini Walini terus nyarita ditujukeun ka Ki Buyut Ireng. Langkung teh pahayu negrakeun asa kabunga ieu teh pangarsa. Sabab bisa langsung tepung lawung jeung pangarsa anu agung. Kula jeung ieu Untari salaku anu jadi murid. Memang geus gilig pikir. Geusan ngagabungkeun diri ka pihak pangarsa anu agung. Kitu nate margi urang memang sarua pada dendam ka Sirawing kitu. Malah ieu Untari mah murid kula. Sasat geus jadi korban talajakna Sirawing pangarsa anu agung. Ki Buyut Ireng tetep antep ka Untari. Ngageter hate Untari harita. Terus tungku lalaunan teu wanian dilabantrok paneuteub jeung Ki Buyut Ireng. Ku dewek kaharti naon anu bieu diomongkeun ku Silaing Walini euy. Kamampuan ilmu silat Silaing duaan geus teu kudu diuji ku dewek. Tah ayeuna dewek rek tumanya ka Silaing Untari. Hei Untari, montong tukul kitu sia teh. Cangkatkeun beungeut yang arah leuwih jelas euy. Dewek ngeuleuh kageulisan maneh sa Untari. Dewek rek tumanya jeung ka maneh Tari. Ngeunaan masalah pribadi maneh anu cenah geus korban atawa jadi korbanna wawalak Sirawing. Coba ayeuna jelaskeun ka dewek. Maneh teu kudu ngarasa era sagarupa Tari euy. Sabab urang dina waktu ayeuna geus lain anu sejen. Sok jelaskeun ka dewek. Sok. Jelaskeun ka dewek euy.
Untari akhir nama kapaksa jadi ngajelaskeun ngeunaan kajadian anu geus karanapan ku dirina. Kungsi ngalaki rabi jeung Sirawing. Sok sanajan teu lila anu saterusna ditinggalkeun ku Sirawing. Harita Untari negrakeun rasa kaceceubna ka Sirawing. Nyidem merasa dendam hayang males ka nyari ka Sirawing. Sageusna ngarasa cukup mereka teranganana harita Untari mungkas caritanana. Santen kitu anu karanapan kudu abdi teh pangarsana agung. Anu matak sareng walini guru abdi. Miharep sanggal pangarsana agung mampu ngabinasakeun Sirawing pangarsa. Dan waulak Sirawing teh mun kitu mah. Geus ngaleulehan maneh kali euy. Bener-bener kurang ajar ka si goblok teh. Dasar siaram jada. Tapi maneh aya alusna datang sadang ngagabungkeun diri ka dewek tadi. Sabab si laing walini oge maneh tadi moal aya jawa-jawa nu bakal mampu modalna Sirawing kajabat ti dewek sorangan euy. Sanajan sakumaha hebatna kakuatan ilmu Sirawing tetep moal mampu ngimbangan kekuatan ilmu dewek moal braja euy. Engke dina prungna tarung disedot ku dewek ka sakabeh kekuatan tenaga lapisan jeung kemampuan ilmu silat Sirawing. Sedot ku dewek. Naon si lain geus ngapi tu walini? Teh ngomong naon si teh? Sok ngomong. Jadi kieu pangarsana agung. Kula ngawakilan anu jadi murid rek langsung we balaka ngeunaan karep jeung pamaksudan anu memang penting. Sok. Balaka kumaha dijelaskeun euy? Ditepikeun ka pangarsana agung kieu ye. Nyaeta ngeunaan ieu Untari murid kula teh rek ngagugurkeun kandunganana. Henteu sudi kudu ngalung darah dagingna wabalak Sirawing. Sogan we aya tabib sakti anu ngagabungkeun diri ka pihakna pangarsana agung. Dari ngeunaan malas dendam ka Sirawing mah geus jelas pangarsana agung anu bakal mampu ngabinasakeun anak. Kitu tah pangarsana agung. Kasih. Kaharti eta omongan si lain teh walini euy. Hei, Untari. Tari. Mane montong make jeung bingung euy. Neangan tabib sakti anu bagung-bagugurkeun kandungan. Montong make urusan jeung tabib sakti sagarupa urusan kitu batut mah euy. Dewek boga ramuan anu ampuh. Ku sakali dua kali minum ramuan dewek ge euy. Dijami ngabulusut. Mane bakal kaguguran tadi. Kumaha daek maneh minum ramuan dewek? Mangga teh sawios ngelingan we kalima pangarsana agung. Jadi sagarupana geus jelas nama euy. Si laing kita tadi jempe gali euy sengkai, ku dewek tadi bari alas ngomongnya. Coba kumaha cek maneh sengkai euy, ngomong teh sing tadi manyun jeung manyun sing teh. Sok ngomong. Ku ayeuna kajadina waktu ayeuna. Kumaha tanggapan ti maneh sengkai? Duh dawuh ti malang pangarsana agung. Mugi kauninga ku saira pangarsana agung jisim abdi ngeringan ngabadungan kana kahayang lumangsung dina waktos ayeuna pangarsa. Numutkeun jisim abdi mah ku ngagabungna nini walini sareng Untari teh. Cing sok kumaha euy? Bakal mampu atanapi bakal ya mangrupi kauntungan lah kanggo pihak urang mah. Margi kakuatan pihak urang bakal namihan deui pangarsana agung. Eta ngeunaan Bang Baluh maena Untari. Memang kedah ditulungan ku saira pangarsana agung. Sangkan digugurkeun kandunganana pangarsa. Ari margi Untari tangtosna oge bakal kasih sarbatina kedah ngakandung bini Sirawing musuh urang gitu pangarsa. Kitu ka pangarsana agung. Bener kitu we sengkai euy. Kapake ku dewek oge omongan maneh teh euy. Terus si lain ayeuna gali lain kalaka melek teh perhatikeun bae si Untari maneh teh goblok. Naon sia teh? Resep ka nuleuneuh sia teh. Teh kaot neuleuan mah herang si lain mah.
Hasok kumaha cek tanggapan si lain gali. Milu ngomong kaca cete. Ahai. Ngabandungan apa yang lumangsung sekarang menjadikan memilu segumadan suka hati ini pengasan agung. Sebab jangan yang namanya orang seperti Nini Wali dan Untari sebagai bukan awe biasa. Dalam sok sanajan rokrak saja peribahasannya pengarsa. Di suatu saat mah ada kalanya dibutuhkan untuk kita gitu pengarsa agung. Kalaulah dihubungkan dengan kemampuan Nini Wali si jarum racun yang membogaan kemampuan menojos tubuh lawan dengan jarum racunnya. Menjadikan suatu keahlian anu berdaya guna bagi pihak kita Pengasan Agung. Musuh-musuh kita akan ditojos sama jarumnya Nini Warini gitu ahai. Bayin lagi jarumna lain ditojoskeun atuh belgug, tapi digunakan jadi senjata rahasia. Ai si lain jeung nyawana sagarupa sia teh. Disaurkeun jeung anu disaurkeun jeung anu ngates baju. Nya beda tuh sete. Lain jarum penting atas baju sete. Terus kumaha ceuk tanggapan si lain ngeunaan Untari ye? Ketika ditanyakan ngeunaan Untari pengarsan Agung. Ahai. Terus terang akan menjadikan suatu pemandangan yang lebih menyugemakan hati. Apa sebab? Sebab di tempat kita ini akan ada wanoja geulis rupa. Di samping itu bukanlah wanoja biasa-biasa saja, sebab muridnya Nini Wali ini memang cantik banget gitu. Hai. Montong nindang teng hai hanceng teh gali. Gumaha septing sate. Hayang diperhatikeun ku si Untari sain teh ha. Jeung pepereudeuyan sate. Hasok terus ngomong lah sate. Jadi begini Pengasan Agung. Mengenai masalah Untari, kalaulah andai kata seupamanya ini ya, seupamanya tidak digugurkan kandungannya, ya tidak apa-apa juga Pengasan Agung. Gali bersedialah untuk menjadikan bapaknya dari bayi yang dikandung sama Untari Pengasan Agung. Untuk itu Gali sangat siap sekali lah untuk membahagiakan lah kekandungan yang dikandung sama Untari ya, dan juga Gali Surali si jago klecis ini bersedia juga untuk dikawinkan menjadi salakinya Untari gitu Pengasan Agung. Nya cek deweke naon siring mah teh kaum nu leuwih keung anu herang sagari gede hate teh gablek kenyos ya maka jeung hayang jadi salakina si Karisa Garupa. Jeung tibatan ku si laing mah mending kana ku dewek si beleguk. Kandungan si Tari tetep ku digugurkeun. Hayang reuneuh deui mah gampang kewerin hande ku dewek. Milaur dewek hayang gablek keturunan. Bener geus engkai. Dawu timbalan Pengasan Agung. Naon anu disaurikeun ku salira memang leres Pengasan Agung. Malihan mah jisim abdi gaduh kayakinan. Upami engke dina waktosna saira Pengasan Agung buktos tiasa ngabinasakeun si Rawi. Mangka dendam Untari teh bakal lunas Pengasan. Bebas dina Bang Balu. Ku aya kitu oge kangkos Untari moal bade nolak. Upami teh mah leres salira Pengasan Agung kagungan maksad Untari dijantenkeun garwa ku salira. Da pasina oge mah tebih pangemot jisim abdi sareng Nini Wali ini. Nya sanes kitu Nini. Benar kitu sangkai. Cek aing ge rek saha we eta mah anu bisa modaran si Rawi. Mangka eta nu boga hak ngawin murid aing si Untari. Jadi Pengasan Agung ge mun teh mah boga maksud rek mileuleungkeun murid kula nya teu naon. Asa buktikeun we bener-bener mampu modaran wawalak si Rawi. Mangke ku dewek bakal dibuktikeun wal ini. Pikeun jago jeung jawara anu ayeuna keur makalangan memang moal aya anu mampu modaran si Rawi. Ceuk dewek ge iwati si beut ireng anu bakal mampu ngabinasakeun si Rawi. Poe kamari datang jarasena supedang tanpa wujud jeung hijengala. Hayang ngajajal kekuatan jeung kahebatan ilmu muara beraja. Dua nana ku dewek ditundukeun saterusna jadi patelukan dewek.
sarta ku dewek dipercaya jadi jago kepercayaan dewek ngagantikeun si Limbong jeung si Logowasi anu geus maloda. Hasok si lain jelaskeun ngeunaan si Jarasena jeung si Jenggala gali. Hasok jelaskeun sia teh. Lain ngarekan we ka si Tari. Sia. Dasar si talumpah jeung lain sia teh. Ya, siap Pangarsa Agung. Janganlah menjadikan Gali kaget gitu Pangarsa. Sering mereretan teh bukan apa-apa Pangarsa. Tapi menjadikan menggeserkan hatinya gitu. Meninggali anu geulis mah apalagi ini lagi reuneuh gitu tah. Jadi begini Ambarawa juga Kidongala. Di saat kemarin belum ada menorojol datang ke Banjarwulung, ada suatu peristiwa yang harus dikanyahokeun tentang Jarasena si Pedang Tanpa Wujud dan Mbah Jenggala. Yang sekarang ayeuna marahna sedang leuleut dulu di tempat yang sudah dipernahkeun. Untuk lebih jelasnya sekarang akan dipertelakan jujutan kejadiannya. Begini. Harita kumanggali terus dijelaskan ngeunaan Jarasena si Pedang Tanpa Wujud jeung Mbah Jenggala anu datang ka Banjarwulung. Saterusna duanana diuji ku Kibiwut Ireng kemampuan ilmu silatna. Kabehanana dicaritakeun ku Manggali ngabandungan karena guaran caritanana Manggali pikeun Nini Walini si Jauh Racun jeung Untari mah jadi bisa ngabayangkeun kumaha ilmu muara braja anu dipiboga ku Kibiwut Ireng. Sanggeusna ngarasa cukup mereka teranganana harita Manggali mungkas padaranana. Begitu minangka perelaan ataulah jujutannya tentang Jarasena dan Mbah Jenggala. Anu saterusnya menjadikan jago kepercayaan bagi pihak kitanya juga gitu. Maka dari itu Pangarsa Agung sudah memere gambaran di saat ngawangkung dengan Gali bahwa dengan adanya Jarasena si Pedang Tanpa Wujud dan Mbah Jenggala juga sekarang ketambahan lagi dengan bergabungnya Nini Walini dan Untari. Maka dengan begitu dalam waktu yang tidak akan lila lagi kita akan menggempur lagi musuh dan harus menjadikan berhasil, jangan gagal lagi. Bukan begitu Pangarsa Agung? Bener gitu Gali euy. Tah jadi si lain opatan ge rawa Donggala jeung maneh Walini Tari. Kudu tatan-tatan pikeun milu karena barisan anu bakal ngagempur ka dusun Panembong pikeun anu kadua kalina euy. Kakuatan paguyuban Seta Dharma nu diluluguan ku si Jai Sakti kudu dihancurkeun euy. Ulah warga si Jai Sakti kudu ditumpul udaskeun euy. Ulah disesakeun. Kumaha jeung si lain rawa Donggala satuju kana rencana dewek. Harita Ambarawa si kulit besi anu leuwih ti heula ngajawab. Rawa satuju pisan Pangarsa Agung. Urang memang kedah saenggalna ngalakukeun gempuran susulan. Rawa gaduh keyakinan ku ayeuna Jarasena sareng Mbah Jenggala. Mangka tiasa dipastikeun barisan urang teh moal dugikeun ka ngalaman gagah deui Pangarsa. Bener henteu Kigala. Laras kitu Pangarsa Agung. Gempuran anu kadua kali mah tangtos moal dugikeun ka gagal. Namun anu kedah dijadikeun bahan pamikiran mah ngeunaan si Jaka Sinangling kedah aya anu mampu ngungkulanana kitu Pangarsa Agung. Anu bakal merenan si Jaka Sinangling mah geus bisa dipasikeun kudu si Jarasena euy. Kamampuan jurus pedang tanpa wujudna moal bisa diimbangan ku si Jaka Sinangling. Kai tinggal ku maneh we bade deui, bade ditugas siridik ku Terik Sandi ngeunaan kayaan Sirawing dina waktu ayeuna sangkae. Maksud dewek mun engke dina waktuna kakuatan urang ngagempur anu kadua kalina, nah Sirawing aya ngagabungkeun diri henteu ka barisan Seta Dharma. Oh Sirawing melu kana barisan mangka nu bakal ngimpin barisan teh leuwih hade dewek anu kandang makalangan. Tah timuleun ku Sirawing sekali euy. Dawuh timalan ka hatok suci abdi Pangarsa Agung.
mangga ku jisim abdi bakal ditugaskeun deui sababaraha urang telik sandi kanggo nyelidik ngeunaan kayaan si Rawing dina waktu ayeuna. Pon kitu deui ngeunaan jaka sinangling. Upami memang leres si Rawing ngagabungkeun diri ka barisan Seta Dharma memang leres kedah saila pangesan agung anu mimpin barisan sakaligus kawinan si Rawing pangarsa. Kitu maksudna bek oge sing euy. Jadi ayeuna mah sagarupana geus beres jeung kahati ku sering sakabeh. Jadi ka maneh ye tari geus lah moto make kudu bingung ngeunaan kandungan maneh. Engke ku ramuan dewek digugurkeunana. Si Gali engke ku dewek rek sina nyiapkeun bahan-bahan ke ramuanana. Engke peuting ku dewek di ramuanana nya. Dina poe suka langsung minum eta ramuan dewek ku maneh tadi. Mun ku sakali masih keneh acan ngabelusut gugur bisa sakali deui. Kangaranan anu ngadua kalian istilah make teu kaguguran. Jadi eta kauntungan ayeuna mah bisa panggih jeung dewek sarta ngagabungkeun deui teh. Kumaha kahar ti tari? Kahartos Pangasano Agung. Paringiringan we kumaha saena numutkeun Pangasano Agung. Tak kudu kitu. Ngeunah tah jawaban teh kana jeung dewekna oge tari. Jadi si lain ke kudu nyiapkeun keur bahan ramuan teh Gali euy Gali. Mun cacan kumplit nyangan jeung ngalak ka kebon-kebon. Bahan anu dibutuhkeun. Kumaha saup Gali? Iya, siap Pangasano Agung. Tugas akan dilaksanakeun anu sakumaha mestinya. Yang diperintahkan sama Pangasano Agung menjadikan suatu perintah yang harus digubuk. Dan jangan sampaikan harus beneneangan ke tempat anu jauh untuk bahan ramuannya gitu. Tapi ada dan banyaklah di kebun-kebun yang ada di daerah Banjarwulung. Demikian yang kali sampaikan, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Wassalam Gali Surali si jago keleci. Mangga situ we. Cukup sakieu heula we babada bianana. Ngeunaan si tari jeung si Walini atuh kumaneh sengkai bari kamar hiji sewa. Dieu gogobrok anu dicucikan ku dewek. Sabab di dieu aya 10 kamar teh. Jadi selain duaan mah Walini jeung maneh tari ngajedogna jeung aing we di dieu. Kumaha ti maneh sengkai? Dawuh timalan Pangasano Agung. Mangga ku abdi bade dijejekeun sang diperhatoskeun ni Walini sareng Untari mah. Jadi kitu tah Nini Walini ti mimiti poe ieu Nini jeung Untari mah sumatep di dieu. Henteu kudu bingung neangan tempat keur cicing Nini kitu nya. Nya ari keur aing mah kumaha anu narima jeung anu ngajejehkeun we. Anu kudu diheulakeun mah ngagugurkeun kandungan si tari ieu teh Pangasano Agung. Manges Walini cek dewek si tari mah geus jadi urusan dewek. Engke peuting ramuanana dijieun ku dewek. Kasih lain Gali sanggeusna beres ieu riungan ku saling bajaan sejarah sena jeung sejenggala dina poe isukan madap ka dewek kitu. Ku dewek bakal diajak babadamian ngeunaan rencana ngalakukeun gempuran susuran ka dusun Panemong teh euy. Kasih koplok geus mereka deui wae merhati ka Suntari naon sa Gali? Hah? Didengekeun ka omongan dewek geus Iya siap Pangasano Agung siap. Janganlah menjadikan suatu kecurigaan hubungan Gali sering menggeret Kak Untari itu bangsa. Itu adalah semata-mata dikarenakan menjadikan memilu prihatin lah lantaran sudah jadi korbannya si Rawing. Itu mah sama saja dengan habis manis sepah dibuang Pangasano Agung. Gali bisa meneleman lah kumaha perasaan Untari hari ini ketika harus membogaan keturunan dari si Rawing. Si Rawing itu adalah orang yang dipikat cicipnya di Pangasano Agung. Kahati ku dewek oge lebah dinya nama Gali. Terus dewek tadi coba ngomong naon ka si Rawing ha? Didengekeun teh teh. Mun heueuh maneh ngadengekeun saitan dewek. Iya Pangasano Agung kan tadi sudah memberi tugas kepada Gali untuk mengajak Jalasena dan Mbah Jenggala untuk meniangan Manoja yang membaturan Untari. Jadi kalau dibaturan dengan yang sebaya mah yang menjadikan bisa aya batur ngobrol Untari gitu Pangasano Agung sehingga akan merasakan betapa betahnya
ada di sini dan juga merasa tidak cuan siang gitu Pengasano Agung. Tanya mau selain mah koplok. Jadi sini selain cerita dewek sini. Jelaskan kumaha sekali ngomong naon teh dewek kasih kali oi. Jadi kieu Manggali. Pengasano Agung tadi teh marentakeun ka Manggali dina paisukan bejaan Jalasena si pedang tanpa wujud jeung Mbah Jenggala sina datang madaka Pengasano Agung. Pikeun babadamian ngarencanakeun gempuran susulan ka dusun Panembong kitu teh Manggali. Ya, siap kalau begitu Mak Pengasano Agung. Siap. Apa yang menjadikan pemikiran Pengasano Agung tentang rencana gempuran susulan teh ya memang harus sagancangnya dapat dilaksanakan Pengasa. Sebab janganlah sampaikan apa itu menimbulkan picak sampaikan lah itulah ya. Dan jangan sampaikan mendaguan keayaan barisan musuh semakin kuat itu akan membahayakan pihak kita Pengasa. Anu mata pikiran dewe kadinya kali euy. Tah si lain ngarawa dong ngala kudu dihangkeutkeun deui euy ngalatih para anggota ajang bayangan kemampuan tempurna euy. Dina mangsa ngalakukeun tarung tawuran jeung pihak musuh. Gempuran anu kadua kali nama ulah nepikeun ka gagal kawas anu miji euy. Anu mata kayan Sirawing kudu bener diselidik. Tepikeun ka bisa dipastikeun. Milu ngagabungkeun diri jeung henteu ka barisan Seta Dharma. Anu bakal digempolkeun urang sadaya euy. Ya, urang sadaya. Iya, bagus Pengasa. Teu naon dewek, Mas? Oh, sae banget. Ya bukan mah gitulah. Coba kumaha ceuk Silaing lawa. Iya, memang kitu sakedar na Pengasano Agung. Margi upami Sirawing dugikeun ka aya dina barisan Seta Dharma, jelas bakal peura atau pihak urang. Ari margi teu ka irong kula bagi anu saha nu bakal mampu ngimbangan kana kambuhan ilmu silat Sirawing. Kumargi da kumaha waktosna seep. Beracakra sakeulatunya pidangan dongeng Sunda Dora-dori kanggo dinten ieu urang cekapkeun heula mung duwi ka dieu. Hatur nuhun tina sareopi perhatosanana. Nedasi apunten anu kasuhun tina kakirangan sareng kalepatanana. Insyaallah dinten enjing Dora-dori sejan neraskeun hancanu katuna. Dongeng Sunda Sinangling Asih Sumanding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keber bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keber bray.